Rada tanginas aya namanya ring teh lantaran salaki abina damalna bagian isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda tepang deui sareng abi ibu rumah tangga nu ngagaduhan murang kali. Bari nungguan sangu asak tak ieu teh abi teh bari salat subuh heula da ieu teh tos subuhnya 4:30 lebih. Tadi teh abi teh sebenarnya nama 3:04-nya nyaring teh. Ngan ari ngagi di dapurna nama jam 4-an tadi teh da ngumpulkeun heula lelemutannya tadi teh bari ngalian HP heula kitu. Lanjut ieu teh tos netepan mah ngagi di gue ka dapur ngariksakeun di sangu. Tah tadi teh sasapu heula sakedap pek teh diriksakeun teh geuning sangu teh can asak. Tah ieu teh arek naheur cai heula jeung suami mandi da sok tiris cenah mah jar teh. Heeh si soalna kan ayeuna teh maju ka halodo meureunanya jadi we tiris. Tah ieu teh nyanguna tos beres tinggal angkat we nya tos eta mah tinggal akeup. Isuk ayeuna mah moal masak heula arek libur heula. Bade meser we asa kanti warung. Tah ieu teh samemeh kaluar teh muka-mukakeun heula hordeng. Dan ieu teh bumi abi teh masih kene rangkai kene masih kene bebalata kene. Tah ieu teh wogah-wogah oge ngagidig heula ka warungnya. Meungpeung murang kali abina masih kene bobo kene. Tah ieu teh tos dugi di warungna tuh tinggalikeun masih kene poe kene da jadi we can dikaluarkeun dageunganna ge. Tah ieu teh payun bumi abi masih kene kieu kene mudah-mudahan we nya aya milikna dikeureuh kitu. Sami lebetna kita can rengse tuh nembe sabelah kitu oge da ieu teh teu ngenge keramik di ukur di aci hungkul. Hatur nuhun nya bunda-bunda nu tos ningali. Sakitu heula videona hayu urang araremam.